Mendingan neng nyaran pagawean deui nu lain. Naon sih? Siapa ngeuna ngomong gitu? Teu nyaho keadaan aing. Cung, teteh lempang gawe heula nya. Pan teteh mah gawe penting base. Amun geus belajarna langsung ASB nya, Cung. Heueuh teteh. Teh mancung can bayaran geus 2 bulan geus ditanyakeun bae ku guru. Heeh, ke dibayar. Teteh nyangan duitna heula nya. Pokona mancung mah geus fokus bae belajar supaya pinter. Teteh lempang heula nya. Heueuh teh. Nat, saya tadi taraweh, ka mana? Tadi mah beuteung aing nyeri jasa koh. Emang kunaon beuteung sia? Asup angin tah? Tadi aing buka puasa ngakan uli 5. Terus lontong 5. Rujak sabak leutik. Terus daang nambah 2 kali. Pas geusan daang nyeleu sorabi 3. Geus tiakan kuing. Oh, pan beusin gurumet sireum. Beuteung aing nyeri jasa ieu koh, tapi ka ayeuna ieu. Atuh wajar nyari beuteung geus sia. Kamangkaraan sia eta. Barang hakaana sih. Hi, ampun mah. Kos mah kasurupan sia. Ih. Pan beurangna puasa koh. Jadi pentingna kudu diseubuhan ame ulah kuru ka awak aing. Nat, teu dimeunangkeun dalam ajaran Islam. Daang sampai kamangkaraan kitu. Nu bagus mah yeuh, daang hayang keneh kudu geus eureun. Jeung aturan nyomotna make 3 curug. Sia mah 5 curug dipake kabeh. Iung. Atuh aing daang hayang keneh geus eureun mah malah adat nu gede. Laju ngahuamna 3 curug doang. Tengah ganjel di tekora aing ngaco. Sia mah dia bejaan ku kolot tengah denge. Aing mah mere nyaho ge bener. Eta mah kan sesuai ajaran Islam. Ngarti henteu sih? Jos segera minum tak kopi udah caramah bae. Pan aus. Nat, harun tuh. Tuh, Mana? tuh. Garkan kau tak dia. Siapa tuh gerakkeun masih ge boga sungut. Yai, ngaco. Sok laju dek emosi bae sama kok. Ron, ke mana sih ya? Ada yang ngopi Ron?
Di mana sih Arun? Di mah aing sengaja keluar nyanan sia duaan. Balik nginep mau yo tanangan kami guys ya. Ais. Ya astagfirullah. Sok ampak sungut teman ngomong teh ya. Terus si anak naon dengan kami? Iya kok. Aing dek nanyakeun. Di lemur urang aya awewe anyar saha sih? Oh, rok atau awewe anyar mah. Aing dibentar deh bae kosna bibirna ku aing ya. Ulah turun. Biar aing nu seksi nyeri pan. Makana sia lamun aing kenanya jawab sing serius temen bung dibentar deh bae mah. Geus kira cerita tuh, kami ngadayakeun ya. Jadi kieu, koh, nah. Aing dek nanyakeun ka sia. Jadi setiap aing dek lempang taraweh ho, eta awewe karak lempang. Karak lempang. Pas aing dek misalkan aing dek lempang salat subuh, nyana karak balik. Makana aing dek nanyakeun ka sia duan sugan sia nyaho. Atuh eta mah awewe binal Arun. Wanita malam. Si iya bulan puasa sok buruk sangka bae teh nyaonya da tukang sayur tas belanja di pasar. Geus lah, aing dek balik. Terus sarerius ya, ngadengeun age. Sok laju pundung basi sia mah. Kalau diomong gitu doang ge. Nyao, dasar belum gue teka angkat. Hah, dado jeung amat, bodo amat. Assalamualaikum. Hih, beta jasa yang dak. Orang liar ka mana kieu lah? Cok guru ngaji aing ge, bulan puasa kieu mah lobakeun ngaji di musola. Maksudna aing main lelempangan, Buy. Lain hayang ngaji. Emang henteu pere boy, pengajian mingguan bulan puasa kieu ge. Lain ngaji mingguan adit, tapi ngaji mikra. Berarti ayeuna jadwal ngaji mikranya boy. Ngaji mikra mah emang unggal penting dit selama bulan Ramadan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo everybody kawan. How are you today? Ai baik-baik aja kawan. Yuk ka mana bae? Ai bete eueuh yuk di lembur. Biasa, ai mas gawe di luar negeri. Kumaha kabar di lembur? Masih kene sok ngajar abla itu? Boro-boro ngajablay. Unggal poe aing ulina jeung toa musola. Aya anu sok caramah bae, aya nu lemot, lieur hulu aing. Tenang dong, pentingnya orang pesta jablay, orang senang-senang. Astagfirullah. Amin. Teboy, adit, kawan aing. Kumaha penting ayeuna orang pesta. Tenang masalah biaya mah. Biar kojis yang nanggung, kalian tinggal menikmati. Adit izin jis. Soalnya Adit teu boga baju bagus jeung ka pestana. Naon hubungan anjing baju bagus adit. Orang pesta ge teu kudu make baju. Pendek ieu. Eta karasa Gus Yajis ngomong jeung jelema sinyal 3G keneh. Jis, cok guru ngaji aing ge. Doraka gede bulan puasa kieu masih maksiat bae. Apalagi sampai ngayakeun pesta-pesta kos kitu. Emang enak, Jis. Dicaramahan ku speaker Bluetooth. Kurang jadi araneh kieu dong, batur urang. Kalau bahan ngakandan hui atah, Jis. Jadi gitu tah budak. Ayolah dong, urang berangkat ka wetan. Ayo. Cek Bang Anan, barang bagus cenah ge di warung. Tapi cicingna di lembur urang keneh. Sadung. Teu nyaho aing ge. Ayolah urang berangkat be. Teboy, adit, ilu moal. Astagfirullahaladzim. Amin. Sabar, Jis. Ayolah. Aduh. Waalaikumsalam. Di mana neng subuh-subuh kieu? Tas di ditu balik gawe. Kieu neng, hampura ye lain harun dek ikut campur urusan neng. Mendingan neng nyaran pagawean deui nu lain. Teu pantes kosna ka juluku batur. Lempang, peuting, subuh kieu karak balik. Naon sih? Sia mah ngeunah ngomong kitu, teu nyaho keadaan aing. Jadi tulang punggung keluarga. Ngabiayaan adik aing sakola, nengan jeung daang, jeung bayar kontrakan. Mun deuk ngomong dipikir heula tuh, lasal ngomong.